hayang ulin tapi ulangan kokolot ditanya pohela. Aya wewe gelis euy. Cewek. Boleh kenalan gak? Cuek amat Ci. Ngaranna saha? Hai cewek. No orang ke kamari, orang ini nanti di iya nanti di gablogan aku saya jeung si Abang. Andi bukan di mana? Kamari orang digebukan di jalan. Bantuan atuh no orang gebukan bareng-bareng. Ayo orang OTW ka ditu. Duh, orang lapar ya. Allah anu dagang anu lewat. Orangnya lapar. Orang neangan tukang dagang tuh. Itu ada tukang kadaharan. Kebetulan orang lapar. Ban beli. Ban beli sini. Teh kemudian naon. Sebentar lagi mau habis teh. Ban ini ada apa aja? Si Aban dagangnya kemana nya orang khawatir. Orang khawatir gebukan deh preman. Pan tadi dagangnya kemana wae? Dagang mobilnya sentral. Mana kapanggih teh jeung preman keur kamari. Preman tak pas tadi kapanggih hida. Alhamdulillah tuh mun teka panggih mah. Tadi anu ngagebugan orang mah anu tadi di mana? Ayo mana jelema mana? Ayo urang saperkeun. Tuh jelema Mana urang saper. Sia nya nu keur kamari nu nonjok-nonjok babaturan aing nya. manehna teh heula arek malak babaturan urang. Urang teu tarima babaturan urang di palakos kitu. Maksud mana naon ngadorong-dorong urang? Kan mana nu nonjokan babaturan urang ke kamari. Mana wani ka urang? Coba ngomong sia. Maksud sia naon anjing ke kamari. Ngagebugan babaturan urang. Bismillahirrahmanirrahim.
Yo, mana kemana wae tarik ketemu. Mari orang digebugan ke preman. Emang mana kemana sih? Biasa orang lupa acara. Nah, acara naon sih? Mana kan sahabat orang pira ketemu orang. Biasa orangnya numpak bergelis. Ane mah awewe wae. Emang anu mana sih awewe na? Duh, barudak ka mana nya? Urang arek nangan barudak ah. Oh iya, teman-teman mau tahu gak? Masa aku tadi dideketin sama cowok? Hah? Sama siapa? Tadi tiba-tiba dia ke rumahku. Hah? Siapa sih? Hah? Pasti si Ipang. Bukan, kalau si Ipang mah aku tahu. Hah? Siapa sih? Aku jadi penasaran. Udahlah, gak penting, kita main aja. Yaudah yuk, kita main aja. Itu kan yang cewek tadi. Hah, orang harus ngagoda. Baturan nah. Teman-teman, yang tadi Hah? Yang mana? oh yang itu ya yang pakai topi kuning.